barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Paguron Tepas Sunda. Paguron Tepas Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana, haturan wilujeng patepang dangu di sareng simkuring sareng padarang dongeng anu nuju di hanca dengan ayeuna nyaeta dongeng Sunda Paguron Tepas Sunda kamari rengse seri ka-4 elama jeung seri ka-5. Kanggo sadayana nu paranta subscribe lajeng like komen hatur sewu nuhun. Salam kawilujengan aya kanggo sadayana nuju sasarengan di mana wae lalingi di tebihna dicaketna wilujeng ngadarangukeun mugia tepang bagja lahir tumekaning batin. Mitra kaum dangu baraya sadaya nyangakeun dongeng Paguron Tepas Sunda kenging Kang Heri Supriyadi wilujeng ngadangukeun. Omat ulang ngunek-ngunek perkara Bapak Hidup anu geus maot kudu dangkot rampukeun. Ulah dijieun ka nyeri mata kitu ge geus takdirna. Anggur mah hidup teh sing jadi jalma anu matak dipikareus ku kolot hidup. Sanajan geus maot Bapak Hidup mah nempoeun ka hidup. Bapak Hidup teu butuheun dipangmalaskeun pati. Bapak Hidup mah butuheun oge doa ti budak anu soleh. Saupamana teh mah Bapak Hidup keur kekelebekan dina panas-nasieun neraka, terus boga bodak anu soleh anu ngadoakeun bapana, tangtu Bapak Hidup teh bakal dijahit tina siksana. Omatnya tong unek-unek hayang males pati. Ki Dagar nyaritana rada panjang lebar. Mohon Ki, hapunten abdi. Jang Pringga ngeluk tungkul. Nya. Dihampur aku aki asal hidup janji ulah boga unek-unek goreng ku maut nanu jadi bapa. Jang Pringga ukur ungeuk sok ayeuna mah geura bobo deui. Ki Dagar ngusapan sira Jang Pringga siga tadi Jang Pringga ngan ukur ungeuk reup meuremkeun panonna nepi ka sarena diusapan ku Ki Dagar. Sajroning usapan sirah Jang Pringga batin Ki Dagar ngajerit. Doa mumbul kahyang agung naneda kahadian hirup pikeun Jang Pringga anu tetela mingkin lila mingkin nyedot kanyaah dirina. Sokeun aku awa gingsir kalimah eta pisan anu raket jeung pasipatan manusa mah nya lain nunjuk kanu jauh lain nalek-nalek kasalahan jeung kakurangan batur tapi ladang tina napakuran diri sorangan we ieu mah. Manusia sokeun aku sifat robah salah jeung bener geus jadi titincakan turun jeung unggah. Ceuk babasan teh mah bener wae lain malaikat salah wae lain setan. Sok sanajan kitu ari paniatan hayang hirup bener mah kudu tetep nancep dina hate. Dibarengan ku saeutik-eutikeun diajar ngalaksanakeunana dina kahirupan. Atuh ari perkara sanggup jeung henteu jadi jelema bener mah keukeuh gumantung kana pangersa sareng kawasana mantena. Manusia taya daya sareng kakuatan pikeun nangtukeun hiji perkara. Mitra kaum dangu akur pisan jeung kasang tukang kahirupan sikaka jeung balad-baladna anu asalna mah icikibung dina leutak kahirupan. Kiwari geus rada menyat-menyat kana ajaran syariat anu sifatna pardu geus mimitilekeun ngalakonan. Atuh kana sunatna oge sok sakapeung dijalankeun. Siga harita dina wanci panon poe karek rai-rayan mangsa Ki Dagar, si Ridho, si Wahyu jeung si Rohiman katut Jang Pringga keur ngariung di tepas imah.
Si kakak mah masih kene diuk dina amparan samak anu minangka sajadahna sareng sena ngalakonan salat duha. Nun Gusti Pangeran abdi hatur nuhun parantos maparinna nikmat iman dina kaislaman ka diri abdi. Hatur nuhun kana sagala pituduh sareng sagala nikmat anu hamo tiasa diwincik di wiji-wiji. Ya Allah, hapunten sagala kalepatan abdi. Ibu Rama abdi, guru abdi, rerencangan abdi. Nun Gusti abdi ngalakonan salat duha sanes seja nyuhunkeun kasugihan dunya. Kumargi perkawis eta saresna Gusti mah langkung uninga kana kareteg manah abdi. Sareng abdi yakin Gusti mah welas asih ka sadaya makhlukna. Luk si kakak tungkul teka rasa cai matana bedah ngamalir dina pipina. Kagambar deui kalain atra kalakuan dirina anu salah dina mangsa katukang. Ebre cimata anu lumengis mentari pikarunya mangsa ratusan korban digasab harta bandana ku dirina. Lemongan deui kumaha jejeritanana cililis mangsa nyaksian salakina paragat nyawa dina kayaan keur kakandungan dihareupeun matana. Hapunten abdi ya Allah. Hapunten abdi ya Allah. Cimata mikin murubut bluk nyuuh kana pangsujudan. Kak, geus can salatna. Kopi bisi kaburu tiis. Kadenge si Rohiman ngeleuweuh ti luar. Si kakak teu nemalan dicerikeun nyelek keneh dina ti koro. Cimata anu murubut gancang disusutan. Sama menyamperkeun kana riungan ngoreleng heula ka cai. Bikeun si beungeut nyamarkeun tapak-tapak cimatana. Dae kana yeuna mah ngalakonan salat duha ge getol. Cik kidagar kituna teh bari ngareret ka si kakak anu karek ngurunyung nyamperkeun riungan. Nuju di paparintau pe kue panginten ki. Temal si kakak bari gek digigireun si Wahyu. Nya alus. Hengkop atuh tah cikopina bisi kaburu tiis. Mitra kaum dangu regot. Si kakak nguyup si kopi kerasa nikmat ngahaneutan ti corona. Ari maneh eta kunaon? Mata mani barurum kitu. Si Rohiman nyedik-nyedik panon si kakak. Sidik ge keur wiridan teh malah kasarean. Si kakak seuri koneng. Mitra kaum dangu balad-balad si kakak ukur pating serenge bari gogodeg. Ari kidagar mah teu bisa dibohongan. Ngan pedah we api-api milu seri siga anu percaya kana omongan si kakak. Rek nampolan suluh wing mah. Ijung-ijung olahraga. Si Ridho cengket sanggeusna babatek heula. Mitra kaum dangu dahan-dahan kai anu jadi korban basa latihan tenaga jero memang galede numpuk deket tangkalna. Si Rohiman nuturkeun ti tukang. Ari si kakak jeung si Wahyu mah teu carangkat tina diukna da diajak ngawanggong ku kidagar. Dahan-dahan kai anu leuwih ti sagede-gede pingping ditampolan ku si Ridho. Ari anu sagede-gede leungeunna mah dikadekan make bedog ku si Rohiman. Angin nebak rada tarik daun-daun tatangkalan di sabudereun eta patempatan. Aroyag pating arulang jang pringga anteng nyaopanggal di buruan. Meunang mangnyeunkeun kidagar. Kedok-kedok si Ridho jeung si Rohiman aranteng ngurus pisuluheun duanana taya anu sadar. Aya tangkal anu bejad urut ka teu meragu tanaga jerona kidagar. Jeung memang tepati katempo darada kahalangan ku gomplokna daun tina tangkal anu ngarendeng. Hiuk angin mingkin narikan. Teu dipalire da geus biasa. Jeung deui kagok moal lila deui ge anggeus. Jang pringa ge anger anteng ulin di buruan. Keur jongjon si Ridho jeung si Rohiman ngurus ulu ujug-ujug drok-drok. Tangkal kaya anu gedena aya kana dua cangkengun kolot beungas katebak angin. Awas! Meh bareng kidagar si kakak jeung si Wahyu pating gorowok bari tutunjuk kana tangkal anu beungas. Si Ridho jeung si Rohiman pohara leuwasna. Rek ngagajeleng moal kaburu alatan tangkal anu beungas nyirorot pohara gancangna.
balukarna ku beratna daun jeung dahan-dahana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antuk nama si Ridho jeung Surohiman ngan ukur pasrah kana naon-naon anu bakal tumiba ka dirina. Tapi kira-kira sajengka deui tangkal anu peungas rek antal kana awak si Ridho jeung Surohiman. Subra. Tangkal anu peungas mental siga anu dipangpengkeun ku hiji tanaga anu pohara rosana. Boh si Ridho jeung Surohiman pon kitu deui Ki Dagar jeung dua muridna anu nyerangkeun ti tepas imah ukur pating olohok nempo eta kajadian. Acan ge leungit kaheran mingkin nambahan deui kaherana. Mangsa nempo Jang Pringga anu keur ngajega di buruan anu sidik pisan keur dina sikap budak-budana anu geus metakeun tanaga jerona. Pringga, Kabeh mata merolhok nempo Jang Pringga. Jang Pringga ukur suraseuri anu saterusna mah anteng deui nyoop gangsingna. Ki, Si Kaka neunteup Ki Dagar paneunteup anu pinuh ku pananya. Ki Dagar ukur gigi deug nembongkeun sajuta kaheran ku ayana eta kajadian. assalam, maha nyalametkeun eta mangrupakeun salah sahiji jenengan Gusti anu Maha Agung. Mitra kaum dangu saumpamana Gusti teu maha nyalametkeun tinangtu saban waktu oge moal kaitung nu carilaka. Boh dina kabodohan manusia pon kitu deui anu dibalukarkeun ku naon-naon anu araya disabudeurnana. Keur leumpang bisa bae labuh nepi ka lumpuh. Keur sare bisa wae katinggang suhunan imah nepi ka mautna. Keur ngarenghap bisa wae kaasupan virus-virus anu matak ngorbankeun nyawa jeung sajabana. Geuning eta buktina anu maha nyalametkeunana Gusti, si Ridho jeung Surohiman oge bisa salamat sareatna ku pitulung Jang Pringga anu jauh pisan tina panyangka Ki Dagar jeung murid-muridna. Naha nepi ka bisa kieu, Kasep? Ki Dagar nembongkeun kabingungna mangsa ngariung Jang Pringga di buruan. Anu diajak ngomong nama anteng we nilik-nili panggal dina kepeulan leungeunna. Ongko saur aki mah teu lebat kakiatan aki ka Jang Pringga teh. Si Kaka neunteup buruna. Nyeta atuh. Ada ningali tina ciri-ciri nama da memang teu asup. Pikeun mamang mah teu penting urusan asup atawa henteu na kakuatan ti Ki Dagar mah. Pikeun ayeuna mah mamang asa kahutangan nyawa ku Jang Pringga teh. Hatur naon pisan nya Kasep? Ceuk si Rohiman kituna teh bari mangku Jang Pringga. Si Ridho anu sarua asa kahutangan nyawa ku Jang Pringga milu ngahaminan kana kekecapan anu jadi baladna. Jang Pringga pada muji pada ngusapan aya kareueus dina hati Ki Dagar sabab kabeh murid-muridna tara waleh silih hargaan, tara pahiri-hiri hilir pagirang-girang tampian. Namahan deui tampoleun teh. Cik si Wahyu bari neuteub tangkal kai anu peungas. Iraha deui ngurus eta mah. Ayeuna mah lamun daraek ala pare dirawa. Pan dileuit beas geus ampir beak. Ki Dagar ngabagi reret ka kabeh murid-muridna. Si Kaka jeung balad-baladna harita keneh nyangupan parentah Ki Dagar. Pikeun si Kaka jeung balad-baladna sakur-sakur parentah Ki Dagar anu jadi guruna geus dianggap hiji kawajiban pikeun ngalaksanakeunana. Sok sanajan ari Ki Dagar mah tara maksa. Ingga ngiring Ki. Jang Pringga nyelengkeung. His, ulah Pringga mah jauh. Ki Dagar ngahuleng. Lain kunanaon ari Ki Dagar mah nyarek Jang Pringga teh melang sababaraha anu dipelakan pare ku dirina. Lumayan jauh kalayan ngaliwatan wewengkon pileuweungan anu loba sato garalak. Tapi Jang Pringga teu sirikna ti cerik-cerik hayang milu jeung si Kaka sarta balad-baladna. Antuk nama Ki Dagar berat-berat oge ngidinan Jang Pringga. Mihape si Pringga nya ulah cileureun deui palebang ngaliwatan lengkop gaur mah. Ki Dagar nitipkeun ka murid-muridna. Mitra kaum dangu si Kaka jeung balad-baladna ukur arungut-ungutan. Sanggeus siap itu ieuna sarta amitan ka Ki Dagar mah bring kabeh arinit Jang Pringga leumpang di tengah anu maksudna mah sangkan kajaga ku sararea.
lelampahan mungkin jauh si kakak lempang pangharepna dituturkeun ku si Wahyu anu mamangul gulungan karunggoni. Paleba wewengkon lengkop gaur si kakak jeung balad-baladna mungkin waspada. Panona cingceung nitenan kaayaan pikeun mastikeun keamanan Jang Pringga. Si Rohiman setengah maksa sangkan Jang Pringga daekeun diganong. Satadina mah Jang Pringga teh hayangeun lempang. Ngan sanggeus pada ngomongan, antukna Jang Pringga daekeun ngadaplok dina tonggongna si Rohiman. Mitra kaum dangu wewengkon legok gaur geus kaliwatan, aman eueuh naon-naon. Jang Pringga diacageun deui cenah lempang. Sanggeus lumayan lilana antukna mah nepi ka anu dijugjug. Amparan rawa ngeplak, bango manuk belekok jeung nuliana patinggal leber kagareuwahkeun. Mang nu itu ageng mah. Jang Pringga siga nu bunga pisan nempo bango. Si kakak jeung balad-baladna ukur sariri bari teu eureun-eureun neruskeun lengkahna. Pare badag goneng miyuni emas keur meujeuhna mangsa alaeun. Gusrat gesrut si kakak jeung balad-baladna ngalaan pare. Jang Pringga dagoan dina luhur batu gede. Panonna teu leupas neuteub bango-bango jeung manuk-manuk anu liana anu keur nareangan hakaneun. Sanggeus aya kana sawatara lilana 2 karunggoni geus parinuh. Alhamdulillah, si kakak muji syukur nempo hasil panen anu rada mucekil. Sanggeus rareuh heula sakedeung kabeh ngalabing deui pikeun mulang. Si kakak jeung si Wahyu ngagotong pare pangharepna. Jang Pringga lempang di tengah. Si Rido jeung si Rohiman ngagotong pare pang tukangna. Berat adu kudu dipanggul ku sorangan mah da ukuran karunggoni oge lumayan gede. Ngan kapaksa ari balikeun mah Jang Pringga eueuh anu ngaganong. Kawaspadaan mungkin ditingkatkeun mangsa ngaliwatan deui wewengkon lengkop gaur. Tah, dengekeun euy. Si Wahyu celina tirancung-rancung sabab ngadenge aya suara anu kokorosakan. Sararea ngeureunkeun lengkahna, karunggoni diacageun, Jang Pringga diapit ku opatan. Krosak, gajleng. Maung anu pohara badagna ngajega ngahalangan jajalaneun. Anjir, meong euy. Si Rido ngagoak. Kituna teh bari gancang darekel kana tangkal kahi anu lumayan jangkung. Nempo si Rido kitu nu tiluan gancang nurutan pating terekel kana tangkal. Kari Jang Pringga anu ukur molohok nempo maung anu jarakna ngan ukur memeteran tina tempat nangtuna. Ga, naik, ga. Aduh, kumaha ye? Ga. Si kakak sabalad-balad ukur bisa pating gorowok tina luhur tangkal. Ngerasa melang ku kasalamatan Jang Pringga. Gaur, mau ngagaur nemongkeun si hungna. Jang Pringga malah surasiri ciga nu resep. Pringga, buru-buru lompat. Si kakak nyorowok deui. Gaur, gajleng. Mau anu pohara badagna ngagajleng rek nerekep Jang Pringga. Ga, Pringga. Si kakak jeung balad-baladna ukur pating gorowok bakat kumelang. Poho kana kemampuan bela diri anu geus dicarangkingna. Saeutik deui kuku maung rek antal kana beungeut Jang Pringga. Celeng. Jang Pringga ngagajleng siga anu hampang pisan. Plos panarajang maung teu keuna kana sasaran. Dieu, Meng. Jang Pringga surasiri siga anu keur ngoconan ucing. Si kakak jeung balad-baladna careuleumut nempokeun tina luhur tangkal. Gaur. Maung gagauran leuwih tari. Gajleng. Rek narkab deui Jang Pringga. Celeng. Jang Pringga luncat deui. Panarajangna maung luput deui tina sasaran. Lumayan lila Jang Pringga ajreng-ajrengan nyingkahan panarajang maung. Si kakak jeung balad-baladna ukur pating olohok nempo gerakan Jang Pringga anu siga pohara hampangna. Teu jauh beda we ngagajlengna ciga mencek. Mitra kaum dauk katembong maung mingkin nafsu. Gaur. Gajeng deui pikeun anu ka sakitu kalina nerajang rek nerekep Jang Pringga. Celeng. Jang Pringga ngagajleng pohara luhurna. Clek. Jang Pringga ngadiukan tonggong maung. Kep. Dua leungeunna nyekelan kana ceuli maung. Gaur. Maung abrug-abrugan ku rentelan hayang ngabantingkeun Jang Pringga. Tapi Jang Pringga teu leupas. Angger page nyekelan ceuli maung. Beletak. Hulu maung diteke ku Jang Pringga. Gaur. Maung gagauran lir anu keur nandangan kan nyeri anu pohara. Cicing, Meng. Bisa diteke deui ku Inga. Jang Pringga ngusapan hulu maung dina kaayaan tetep anyeceuleuh dina tonggongna. Mingkin lila sora maung mingkin halon.
nepi ka antuk nama cep jempe teu gegauran deui. Curut jang pringa turun tina tonggong maung. Teu beda jeung si Ogin eta maung ludat ledot bari ngaletakan pipi jang pringa. Arapa teu ka si Ogin? Si Ogin teh ucing kukutan anu ngareka ieu carita. Disebut Ogin teh da ogo tur olo-olo, nyatuna kudu jeung pinang wae atawa goreng hayam. Mitra kaum dangu si Kaka jeung baladna mingkin barengong nempo maung anu dumadakan lineuk ka jang pringa. Tarurun mang, da bager ayeuna mah mengna oge. Jang pringa gugupay. Si Kaka jeung balad-baladna sakedapan mah ngan ukur silih reret. Sanggeusna yakin yen eta maung geus bener-bener lineuk, antukna si Kaka jeung balad-baladna tarurun tina tangkal. Hebat ga? Si Rohiman ngacungkeun jempolna. Hahaha. Uing mah era euy elek ku budak kawani teh. Si Kaka jeung serikeun diri sorangan. Lumayan dilana si Kaka jeung balad-baladna teu langsung init neruskeun lalampahanana. Malah siga nu resep ngusapan maung anu ngadadak lineuk. Meng, pangyanakeun parenya, karunya si Mamang bareureuten. Cik jang pringa kawaskeun ngomong ka jelema. Gaur, mau ngagaur siga anu nganyakeun kana omongan jang pringa. Ari si Kaka jeung balad-balada mah ukur silih perong. Siga anu teu percaya mau ngageboy ngadeuketan ka Runggoni. Brak depa. Engga taekeun parena mang. Jang pringa ngareret ka si Kaka anu malah popolohokan. Sanggeus yakin yen eta mau ngagugu kana parenta jang pringa, si Kaka gancang lumpang-lumpangkeun ka Runggoni kana tonggong maung. Sangkan teu murag ka Runggoni ditalian ku areuy leuweung. Si Kaka leumpang ti heula. Mau ngiclik nuturkeun dituturkeun ku anu liana. Ari jang pringga mah digaganong ku si Rido. Si Kaka jeung balad-baladna mingkin kataji sarta reueus ku kamampuhan jang pringga anu hese pikeun kahontal ku akal. Mitra kaum dangu panon poe geus lingsir ngulon. Alam geus rada reueuk dina wanci anu sarua. Kidagar kalayan satik saeutik meresan suluh di pipir imah. Keukeuh dipikir dibulak-balik oge teu ngarti ku si pringa teh. Sidik pisan ari tina ciri-ciri nama kekuatan aing teh teu asup ka eta budak. Sajeroning meresan suluh, Kidagar masih keneh baluweng ku jang pringa anu geus mampu metakeun tanaga jerona. Sora si Rohiman nyalukan ti pakarangan. Teu ditembalan, Kidagar langsung nyampeurkeun ka pakarangan. Gebeg! Kidagar ngagebeg sabab diburuan murid-muridna keur ngajaranteng. Maung anu pora gedena depa di hareupeun murid-muridna. Awas eta ya maung. Kidagar katembong rada rerempodan. Bager ieu mah maung nage ki. Si Wahyu ngah kai yang serikeun Kidagar. Sakadepan mah Kidagar ada kurang kerung nempo dua karunggoni anu ditumpukeun dina tonggong maung. Sanggeus yakin yen eta maung teh lineuk, Kidagar mingkin ngadeuketan ka si Kaka jeung balad-baladna. Ke. Asa wau ieu maung teh. Mun teu salah mah maung jadugna anu ngageugeuh lengkop gaur. Kidagar nalek-nalek maung anu keur ngadakom bari ngaletakan ramo-ramo leungeunna. Pugu ge nya ki. Ieu maung teh anu ngudag urang teh basa kepungkur. Si Rido ngabanerkeun pamanggi guruna. Tapi nah berjadi neuk ieu. Kidagar rutret ka murid-muridna. Mitra kaum dangu si Kaka jeung balad-baladna malah silih reret siga anu silih andalkeun pikeun nyarita. Saya nama urang simpen heula ieu parena. Ki, karunya maungna beurateun. Si Kaka anu nyarita Kidagar ukur ungut-ungutan. Hideng Surahiman jeung si Wahyu nurun-nurunkeun ka Runggoni tina tonggong maung. Anu saterusna mah diampihkeun ka leuit. Kidagar jeung murid-muridna dariuk di tepas imah. Ari maung anger ngadakom di pakarangan. Ari jang pringga mah ngoloyor katampian anu cenah mah teu kuat arateul hayangeun mandi. Cik. Kumaha ieu teh caritana?
Kidagar siga anu banget panasaranana. Baramat we si kakak nyaritakeun kejadianana. Dibungbuan saeutik sangkan mingkin aheng kadengena. Masya Allah, mungkin tengarti aki mah ku si pringga teh. Kidagar gogodeg sanggeusna si kakak rengse cacarita. Pugu ge abdi mah hemeng ki. Panarausan majang pringga teh teu diajarkeun luluncatan kawas mencak kitu ku aki teh. Si kakak nepikeun pamanggihna. Mitra kaum dangu Kidagar ukur hulang-hulang bari nyoo janggotna. Kurunyung jang pringga titampian dina kayaan ukur mamake sarung anu dibelitkeun dina cangkeng na wungkul. Katemong sok sanajan leutik tapi kakekeran awak namah geus mimiti atra. Neng, cung uih heula ayeuna mah. Nuhun nya, tos mangmangulkeun pare. Jang pringga ngaraneg heula hareupeun maung. Gaur, maung teh ngagaur. Ledot-ledot ngaletakan pipi jang pringga anu saterusna mah init ninggalkeun eta patempatan. Kidagar jeung murid-muridna bati celeumeut neuteub jang pringga. Ga, ari pringga diajar ti saha jurus luluncatan teh? Kidagar neuteub jang pringga anu geus milu ngariung di tepas imah. Panti aki. Walon jang pringga singget. Sok, jujur wae ka aki. Pada aki mah teu ngajarkeun jurus nu kitu. Kidagar rada ngadesek. Patenti acuk heula ki, tiris. Jang pringga malah cengkat anu saterusna ngoloyor ka jero imah. Teu bisa kukumaha Kidagar jeung anu sajena bari gogodeg nempokeun pamola jang pringga. Ciga aya nu disamunikeun ku eta budak teh. Gerentes Kidagar dina jero hatena. Mitra kaum dangu cag tuna heula lalakon jang pringga anu kiwari matak mingkin nambahan kaheran pikeun Kidagar jeung murid-muridna. Urang samper deui kahirupan Nyi Lilis anu tetep nganyerek di imah nama Oci. Ngelantrungna sora kohkol anu dituturkeun ku sora bedug geus ditabeuh di masigit. Jadi ciciren yen wanci geus manjing magrib ngagero pikeun sakumna anu ngagem agama Islam pikeun ngalakonan kewajiban syariat anu 3 rakaat nyata salat magrib. Cililis gesat-gesut ka cai koloyong ka kamarna samak panan jadi titilan nangtung lungguh nyang hareup kiblat sanggeus mukena mulan awakna. Allahu Akbar. Banteng nyipta rasa madep ka Sang Hyang Wenang. Bang balu hirup rareged lengkah anggoning ngalakonan takdir. Dituna pikeun saeulanan murni suci nohonan panggero Allah Azza wa Jalla. Salat abdi, ibadah abdi, maot abdi Gusti anu kagungan. Harti kalimah salat dilenyepan. Cimata merebai ras kadiri. Alus sakapeung masuk poho. Yen segala rupa oge kagungan Gusti. Teu jarang aral subaha ku nanasiban anu sakapeung mah bet siga kejem taya rasasan. Hapunten abdi ya Allah. Ukur eta anu ngagrentes merengan kalangkang diri. Anu can bisa syukuran karena naon rupa hal nikmat anu katarima. Mitra kaum dangu lumayan lila salat 3 rakaat oge ari dirarasa tur dilenyepan mah. Sarengsena uluk salam batin manteng kanu kawasan nada kasalametan jeung kahadean pikeun diri sarta jang pringga anu jadi anakna anu teu waleh aya dina doana Cililis. Tara leupas dina unggal renghapna cimata mirig harepan anu mubul mangrupa doa ngadeuheus kanu nyipta segala rupana. Nyai, mon geus rengse salatna, bantuan emak mungkusan wajib. Kadenge Ma Oci nyelengkeung ti patengahan. Sanggeus ngusap beungeut nutup doana Cililis kebat nyampeurkeun Ma Oci anu keur mungkusan wajib waluh. Moal seueur teh ngadamal wajib teh mah. Cililis ngareret ka Ma Oci. Pan ieu ge pesenan anak emak. Saware keur urang nu saware deui keur si Yumah. Ma Oci nyebut ngaran anakna. Cililis ukur ungut-ungutan bari leungeun mah teu eureun-eureun mungkusan wajib. Nyi, Ma Oci neuteub Cililis. Cililis ukur ngareret. Geus sababaraha kali si bedoy ngomong wae ka emak. Mitra kaum dangut Cililis kurang kerung neuteub Ma Oci anu eureun heula tina nyaritana. Cenah, incu emak teh katarik ati ka bandang asmara ku hidep. Cililis ngajenghok ngadenge kekecapan Ma Oci anu samodel kitu teh.
kira-kira Nyai daek teu jadi pamajikan incu emak. Ari emak apanan abdi mah tos rada umuran. Ari jang bedoy mah anom keneh pan. Piraku kersan hukum abdi. Cililis malah seserian. Bunga emak mah Nyai. Saupama Nyai daek engke ku emak diwangkongkeun jeung jenisna. Sakalian jeung nu jadi kolotna. Perkara umur mah dah hidup teh can kolot-kolot teuing. Mantes kene rerenengan jeung budak ngora oge. Maoci neuteuk pangawakan Nyililis anu memang kiwari mah geus lintuh sarta bersih deui. Sok sanajan aya eumel-eumel hideung balas kapoe. Mitra kaum dangu sakedapan mah Cililis ngan ukur hulang-huleng. Lamun seug diinget-inget karasa pisan kanya ajeng perhatian si bedoy ka dirina teh. Malah mah lamun seug teu dicarek ku dirina mah pan si bedoy teh geus rek init pikeun maluruh jang pringga anu jadi anakna. Anak itu oge kanyaan teh lain ngan saukur populasan. Ras deui ka diri anu taunan hirup ukurnya belah, lalagasan taya salaki. Taya gesan pamuntangan anggoning nyorang kararepet kahirupan. Kumaha Nyai daek teu jadi pamajikan incu emak. Maoci siga anu geus teu sabar hayang meunang jawaban. Setengah sadar setengah henteu Nyililis ungeuk. Alhamdulillah. Syukur aya daek mah Nyai. Paroman Maoci pohara marah maina. Ari Cililis sakedapan mah ngahuleng. Teu nyangka dirina bakal ungeuk nganyakeun kana panalek Maoci. Tapi kagok asong antuk nama Cililis panceg pikeun nyanggupan diri. Enggoning narima incu Maoci jadi pisalakieunaana. Mitra kaum dangu cag saheulaanan paguron tepasuna bagian kalima urang cekapkeun dugi ka dieu. Insyaallah pasti diteraskeun ka seri salajengna. Hatur sewu nuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com